kaget denera haningali ingkang sami ngalaga Semara Badranaya kaget ieu kasumpingan Arya Bima anu parantos disangka parantos maut kunirahangan dika aduh aya anak agak nah ieu teh agan teh ririwa atanapi ieu juragan ageng teh ieu teh masih keneh jumeneng nu upami agan diriwa panginten agan teh ku bumi teu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kuno kawasa dadah teuing agan upami salira jadi marakayangan kabedol ku kapanasaran haliah dunya nyaah teuing salira dugi ka kieu aya anak ieu teh agan teh ririwa atanapi masih keneh jumeneng mar ceuk saha aing paeh aing masih keneh hirup mar ieu teh agan teh masih keneh jumeneng agan aing hirup aya anak tingali suku aing masih keneh napak na taneuh mar aya anak agan Gusti nu agung paingan di si mabib ke hati tetep percaya salira maut agan ceuk saha aing paeh mar aya anak jang juragan Bima masih keneh jumeneng hudang jang hudang jang ganeng teu sopan batur teh eling teh si goblok sia udang jang juragan Bima masih keneh jumeneng deuleu ucu aya anak uluh agan pot uluh Gusti nu agung agan nuhun ya Allah ya Robbi agan masih keneh jumeneng tulus aing boga HP 2 pintu deh ceuk saha aing paeh pot agan seueur anu nyaurkeun agan teu parantos maut ceuk saha seueur daula hudang daula buru daula sia hudang dudungan masih keneh jumeneng daula alhamdulillah ya Allah agan wala keuleuh teh ceurik sia teh aing teh tangisan rindu teh nyaho saurna teh agan teh parantos maut ceuk saha aing paeh daula siganya Pak ai saurna mah agan teh maot teh saur dorna ceuk si guru dorna sumuhun sidik aing teh bener dititah ku si guru dorna di piwarang tinggi uluh di piwarang naon agan puri si dorna make jeung daek aing teh dititah dengan Tirta Pawitra mar di piwarang milarian Tirta Pawitra kaplok sia teh naon jeung ngukak-ngukuk atuh leuh lamun ngenog dan teu bogoh da teh entong dina entong lagi jalo goblok aing teh nya naon atuh Tirta Pawitra teh Tirta Pawitra teh hartina ai tirta teh cai Pawitra teh kasucian jadi cai kasucian heeh oh dewegan nepi ka heureut ki otakna sia ieu ka mana agan mimitina aing dititah neangan Tirta Pawitra teh kaleuweung anu disebut Alasti Brasara lajeng waing di tangan eta Tirta Pawitra dileuweung
tangkal kai anu panggedena eta leuweung dirabut ku aing pejakeun ka Padedi ku aing aja ngarabut leuweung hiji tangga kai nu gede lajeng eta tangga kai dirabut ku aing dipereut mar ku aing hebat Juragan Bima nya hebat naon nya tetangga kai dipereut puguh da anu Pang Juragan Bima mah gede, gede bohong. Kita we si mah teu percaya kanu karitu teh. Lajeng saina ku aing dibawa ka si guru dorna. Lajeng dibikeun ku aing ka si guru dorna. Lain ieu. Sanes keneh lain. Lajeng lain di leuweung Bima cenah di laut. Di laut, di samudra, di laut kidul. Oh Jayanti. Bedinya bot. Lajeng aing turun ke lautan mar. Laut diubek ku aing. Kadenge ku sia laut diubek. Pogo da baskom. Kawas kanengeun kacang laut teh. Aya dagingan eueuh. Lajeng ku aing diubek eta laut. Dina mangsa aing keur ngubek laut anu datang ka aing. Aya nu sumping tinggi. Saha kan? Bang Emok lain. Rek naon Bang Emok ke laut bisa wae. Emok duyung. Duyung seng. Lajeng naon anu sumping teh? Naga mar. Naga datang ka aing. Ulu. Hei. Pas nu apa we make jeung apal naga. Lahir teh heula kene aing. Ngadar uyah teh aing heula. Sia mah apal be dieu naga. Aba tugu teh aing heula daripada sia teh. Naon naga teh? Pak ari naga naon Pak? Naga teh orai gede leuja. Lajeng aing gelut jeung naga mon. Agan gelut sareng naga, gelut jeung eta naga. Eta naga ku aing dipatek nepi ka leuleus mon. Eleh eta naga teh ku aing. Lamun pulanceung meureut teh dicapluk mah. Sia goblok dicapluk mah moal. Degeleuheun orai mah ka aing. Lamun ka sia bener jiga kemir. Kau mau ke bapak mah jiga leunca. Aisyah mah mawa ka aing koplok. Mawa anu tiis teh. Lajeng rengse eta naga eleh ku aing. Ngadak-ngadak eta lautan ngadak-ngadak jadi tenang. Anu tadina omak cing jalalegur. Motah kaayaanana ngadak-ngadak jadi tenang eta cai bar. Simpe. Lajeng dina mangsa aing keur ngarempleh di tengah lautan. Air datang cahaya papat warnane. Cahaya datang papat warnane. Warnana naon wae? Putih, kuning, abang, ireng. Putih, kuning, abang sayang. Cicing goblok sada mang ireng. Ulah ireng-ireng, hareupeun aing ireng. Eta cahaya lila-lila ngawujud jadi makhluk bar. Cahaya teh jadi makhluk, janten makhluk. Makhluk naon? Jiga aing bar. Jiga salira tinggi ngan leutik bar. Sagede kieu teh leutik bar. Uluh sagede congcorang bar. Bisa napak salureun cai napak sanjang. Ngan sorana handaruan. Ku aing ditanya eta makhluk jawabanana leuwih aneh bar. Kumaha? Saha sia? Ieu pun bapak lain itu nanya ka aing. Ieu teh keur ngadongengkeun koplok.
puas ya di Ciduhan baru tinggi ke garing lajeng sahasia cek aing jawabanana aneh mar kumaha aing teh sia teh aing aing teh sia teh aing ingi dengan naon Bima ini dia saur saha cek eta makhluk jeung aing dengan Tirta Pawitra lamun sia yang apa Tirta Pawitra asup kana ceuli aing saur saha cek eta Bima anu leutik kabayang aing segede kieu kudu asup kana ceulina uluh cek aing teu mungkin aing kudu asup kana ceuli sia jawabanana leuwih aneh mah nah kumaha tong borosia Bima dunya asup pada ceuli aing aheng ya dongeng teh dengar ti enggak jelema tara tirakat mah kieu mau apa kana wilayah nu kitu ya tapal nu kitu ge nyatu we aing lajeng teu disangka teu dinyana aing kasedot aya angin nyedot tina eta ceuli plus aing kana ceuli mar ulu lebat kana ceulina asup kana ceuli mar aya naon agan ya pasti cai ceuli koplok dawala ba aing ngagantung budak sabaraha taun hukumna gantung saku aing mar saumur dumelah aing kakara menang katenangan jiwa anu luar biasa dina jero ceuli aing tenang jiwa mar teu hayang teu mung teu lapar teu nanaon mar jiwa aing tenang mar genah mernah tur tumadina tah eta Bima cenah nu tengen ku sia tata eta rasa sia eta rasa mutmainah teh betah sadidinya cek aing betah ta eta beunangkeun ku sia rasa eta ngan sia moal beunang di dinya tapi anjeun kudu nikreh neangan di alam dunia dina kanyataan kawar deui Bima aing mung mar kaluar ti dinya da betah eta mah mar brai teh cahaya eta cahaya nyeretkeun aing jero ceuli terus deui aing mar ka lautan mar sakumaha anu minangga dongeng si Semar ka aing panggih mar cek si Semar lamun hafal hayang apa ka Gustina kudu apa heula ka dirina di mana geus apa ka dirina pasti apa ka Gustina di mana geus apa ka Gustina bakal ngarasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa nulis lain bodoh teu bisa maca tapi bodoh teu umaku teu umaing mar aing geus panggih mar aya anak agan wilujeng agan wilujeng paingan salira cahaya gilang gumilang agan nepi ka cahayaan kieu tingali dawala nepi ka nyai-nyayan kieu pameun teu agan cuk aing biasa we teu perubahan cahaya ti mana ada lampu cantik moal apal aka nu tarat puasa tarat tirakat mah moal apa kana makom nu kieu patut nya jadi aing teh kitu mar datang ka dieu teh aing trek marokeun mar rek nyorogeun jeung si Semar sarua mar anu caretekeun ku si Semar wilujeng agan hiji kitu kedua aing hayang dianteur aing hayang balik ka Pringgandani mar kumaha aing hayang balik ka Pringgandani uluh sia sono aing ka Syarimi sono ka si Gatot aing sia jang ieu pecilakaeun mah ieu lawan sia jeung ruas cinjang ngomong jang kanya jang mangkaning keur disaemarakeun ngomong sia goblok nya sok sia
eta tadi ngocoblak di titah jempe goblok. Aya naon pot? Teu naon agan kanton sangu ini. Bener sia. Kubalik sia naon? Agan Naon? saparantosna agan kawartoskeun maot teh. Salaresna di Pringgadani teh kejadian Naon? cek aing oge kusia ka aing mah geuleuheun aya kajantenan agan Kejadian naon da wala? apa nagan teh kawartoskeun maot Gigi. banginten tuang garwa teh Ibu Ratu Arimi panyangka batur mah punten jadi rana janda mati Gigi tuluy. nah eta mah agan kawartoskeun tuang garwa jadi janda mati bureng teh eta nu ngalamar seueur anu bogoh ka tuang garwa Ka pabajikan aing loba nu bogoh. sumuhun saha wae ya pun lanceuk bogoheun anjing hayang aing dijejek agan demi Allah abdi mah henteu agan abdi mah teu bogoh tamun bapaknya nah aing teh goblok cenah. Jadi kumaha? Kulantaran seueur teuing anu ngalamar ka Pringgandani nya kapaksa di Pringgandani teh diayakeun saemara blebar kawat adu jago Aya saya marah. sumuhun adu jago saha-saha anu bisa ngalehkeun jago saemara bisa ngaboyong Ibu Ratu Arimi Saha jagona? tuang putra Saha? Udin timimiti iraha anak Bima jadi Udin goblok dua kali nyiduhan kaing kege garing goblok tenang Si Gatot jadi saya jago saya marah. sumuhun Mar. Urang ini kayak turang awut-awut saya marah ku aing. ke sakedap agan teu naon agan bade ka itu mangan neme agan niatna bade ngawut-ngawut saya marah Dengeuna pamajikan aing. nah eta telepat tuang garwa agan wawartos ge teh ka tuang garwa Henteu tuh. di anu jadi pasoalanana agan upami agan kaitu aina bade ngeureunkeun ieu saemara komo di dadasaran ku salira bendu amak kana ieu kajadian hartosna teu tumarima kana kodo jeung kodara pangeran hartosna agan ngelmu teh batal Batal kumaha? batal agan tak ieu teh salawat tawis gogoda kanggo agan nah agan bade kiat eta nepi moal Luar biasa iya aki-aki. tuh batur mah di papatan sakali tidak beunang daran cek aing mentel bawa ka barak kada di Mulyadi gitu Pak tuman Jadi aing kudu kumaha? tah agan ai ka itu mah ka itu mangga upami tiasa mah agan sakantenan ngiring saemara Aing miluan saya marah. Sumuhun. Ngalawan si Gatot. Sumuhun. Balik mar. punten gan naon Asia hari baba kawas apa pancak kaki apan juragan Gatot Kaca teh putra juragan Bima ayeuna juragan Bima rek diadukeun saolah-olah ku bapa jeung juragan Gatot Kaca marebutkeun Ibu Ratu Arimi tong kagok lamun kitu carana mah juragan Gatot Kaca jeung juragan Bima ayeuna bapa jeung abi hanyaho naon sia teh juragan Bima jeung juragan Gatot Kaca marebutkeun Ibu Ratu Arimi bapa jeung abi urang ngarebutkeun entong gue hanyaho diuk jang diuk sia Aing miluan saya marah. Sumuhun atuh datang ka itu geus awut-awutan. atuh ka itu na ulah ngange acuk anu ieu
Jadi aing teu meunang make baju ieu sumohon make baju naon ku jisim abdi salira bari di pasian acuh ye tong dipercayakan make jeung dibere baju manehna ge di baju cicing pegek teh teh kalancik di goblok degung teh centang sia ku aing hiji keuning bapak sia ku aing rampung aing hanya jadi aing tong make baju ieu leres baju naon peureum agana laceng ieu Semar Badran Naya ngajian ieu Bima leungit diri anu sayakti ilang warna anu nyata kaca ngelek ieu Bima jadi makhluk anu aneh jadi denawa itu keayaan anak denera hingkang samia salin busana denera hingkang salin busana salin busana sapisan sing horeng ku manu nyieun euy nu nyina entok datang lagi meri dulu bapak naon teh bapak jadi kieu pak naon juragan Bima jadi kieu marna aing jadi kieu mar tah upami kieu mah agan dipringgandani moal ayeuna uningangeun ka agan buat si Semar luar biasa deh agan cicing sia aduh da wala di dunungan aing jadi kieu jika jin iprit teh po awas tepangi jeung iprit teh apa dia si bae ta gentos wujud gentos ngaran Syahamar salira di pasianamai ka diana pasianami ku jisim abdi pawana suta leres aya hartina aya naon ari pawana hartosna angin ari suta teh tolak jadi agan teh tolak angin koplok pawana teh angin leres ari suta teh anak jadi agan teh anak angin berarti hitut lamun teu ngajen ka bapana ku aing dicekek si goblok tuh nah aing anak angin man apan salira mah dirorokna ge nyaeta ku Batara Bayu dewa Bayu ti sawarga kapungkur dewa angin wah luar biasa hebat mangga ayeuna urang kapringgandani ngiring saya marah jadi aing ngalawan anak aing si Gatot siap ayo mar nah sing ngejodog wae hayu alim semangat kakarang ada ngisi diajak pakai yang mung biasanya kayak milan sih teh jauh cerai udah elep nih Ari Bapa apan urang teh ka itu terek nyamar maksud si lain ayeuna pawana suta tiluan jeung urang ka itu apan dipringgandani teh loba nu wawuh ka urang teh komo juragan anu gatut kaca kabeh wawuheun ka urang kumaha lamun aya kacurigaan ai heueuh dulu jangka karena kapikir aing minum aqua isuk-isuk silih jang rada cerdas lain kan main wawuheun ka si lain moal anu wawuheun ka si lain tuturkeun ai hayo
sia bangan bapak aing lempang daing mah terus tarinaon mah jeung aduh tapi geunaheun teka catur di jalanna ieu pawana suta kairing semara badran naya asta jingalan dawala parantos dumugi nyata ka nagara Pringgandani di alun-alun nagara anu dijantankeun tempat adu jago Raden Gatotkaca beki dia beki gagah kayanana kiwari tinggal hiji deui nyata ti nagara Pianti Purakakasih Puspasakti anu kiwari surak hampal-hampalan para penonton margi memang ia anu katelah Puspasakti memang luar biasa lawan anu rada berat Raden Gatotkaca luar biasa Gatotkaca peno jeung aing hei bawahan aing minta dukungan aing ngalawan Gatotkaca supaya semangat aing hayya ya luar biasa ilmu Bapak dewek lu eta di negara Pringgandani aing waduh ge unu nanya-nanya acan ka aing biasana lamun aing datang ke dieu oh Kang Cep gitu nya Kang Cep lingeula ieu cenah ka wah loba aing bawa euy hebat Bapak aing euy eta we tukang bakso di Parapatan pan aing teh boga hutang da teu nagih ada nawaran ka aing alhamdulillah tumpek deui aing bakso Juragan Gatotkaca ngalawan buta gede itu euy heeh hebat tapi da aing mah teu salempang komo ayeuna geus gede baheula keleutikna zaman Jabang Tutuka juara harita juara Bina Cakrama heeh eleh pan daga persona teh baheula juragan anom keur umur 5 tahun heeh jurina teh patutun harita teh luar biasa leuh geura urang ngalajon heula luar biasa anjing Gatotkaca mayu woi edah what ieu ningali oke tenera ningali hingkang samya pada ngalaga ya engkang ngalaga ingkang samya ngalaga Giri Lusi lan Paingan Giri Gunung Lusi cacing Paingan tesangka serebuk samerang nyamuk edan si Gatotkaca aing teh panggagahna di lemur aing 5 menit eleh aing wah kudu kumaha aing mangkaning aing janji kadunungan rek mawa arimi lah moal pengasarepan aing hei para dinawa kadia
tingkah teh sia ampun aya naon Gusti aing katempo eleh sumuhun abdi ge Gusti rada nyeureud geuna hade teh sedih tuluy ante tuluy sedih heuy tah jeung tibatan aing mawa paisan kosong ka nagara aing leres tingali Ibu Ratu Arimi keur dipajangkeun dina papangungan anu mana tuh anu eta ya lamun para badega keur lengah wayahna eta Ibu Ratu Arimi culik sae mangga tinker mangga nguningakeun kasadaya para penonton sanaos waktos masih kene siang nanging kumargi patanangna parantos seep ieu saemara bakal ditutup tuh sia tong ditutup sia berang kene sia ya kaula dagang kakarek dadasar sia cing karunya karajog sia geuleuh teh kana lajo eta teh aing teh kemari sugan teh aya nu nyiksa pek teh eueuh nih baman malo wayahna saemara teh teraskeun we lajengkeun kumaha pan patanangna ge seep pesertana ge teu aya nah hasalira kalawan ucing ayeuna mah pesertana bebaskeun we bebaskeun kumaha anu kasep bebaskeun ayeuna mah etang ngulur-ngulur waktu we bebaskeun kumaha bebas patanangna saha wae urang mana wae ti mana wae anu tiasa rek cacah rek menak anu tiasa ngelehkeun kaula bakal langsung ditinggalkeun sareng Ibu Ratu Arimi kitu ya sae mangga teu kedah ngantosan keputusan Ibu Ratu teu kedah sabi bae sae mangga nguningakeun ka para penonton aya keputusan ti jago saemara ti putra mahkota negara Pringgandani nyaeta ieu saemara diteraskeun kalayang patanangna dibebaskeun saha wae ti mana wae urang mana wae anu bisa ngelehkeun jago saemara bakal langsung ditikakeun sareng Ibu Ratu Arimi Ratu Pringgandani mangga diantosan sajam payun upami teu aya ditutup sok aya daftar daftar astaji ngalanda wala dipiwarangnya taku pawana sutanya tapikeun daftar kana ieu peserta ieu pasaemara ya kita daftar aing euy ya abdi saha abdi saya ngaran kaula Gatot Subroto kugelo jeung paman rupina mah tina beungeutna ge teu caludihna gitu nya saha nami abdi ulan ya Iqbal sumuhun
Wah, iya. Menewa nu balik datang ke dia jelema. Ari eta nu tukang abdi apeng. Iya Iqbal abdi apeng nya. Bade ngiring saya marah, mohon dan Syalira, sanes abdi bulan, on itu apeng. Sanes. Nah saha tuh? Sanes abdi bulan abdi mah calo. Abdi mah marketing nya pelangsir abdi mah perantara milarian paleuwih nya dina artos kroto we paleuwih na teh heeh nah saha nu bade ngiring saya mara aya ulan dulur abdi saha namina Bawana Suta hade ngaranna moal teu kasep si moal kasep bulan gitu si mohon mana pas saya kira pau wan disatukan ahud Dapat. mangga iya aing ngiluan daya kulan Bawana Suta itu uluh aji dijauh tina ngaran ieu jelema Gusti ieu teh rombongan naon jelema teh kadari ieu Grup naon? jadi anjeun teh anu kakasih Bawana Suta leres bade ngiring saya marah sumohon blan naon anjeun motivasina milu saya marah hiji kaula teh bogoh ka Ibu Ratu Arimi pasti kaduana kaula teh hayang boga budak itu Gatot Kaca. Daek Gatot Kaca di aku anak ku kaula. Teu suri najis. Aing gablek bapa jiga sia. Dawala. Naon? Iya tanya. Baru kana lain bapana. Padahal bapana jadi walanya. Heeh, pananya nyaho. Sia teh Arewos bener tuh. ngarewas tempat tarik geus goblok yo. Jadi anjeun teh hayang boga anak Gatot Kaca leres. Kasep daek boga bapa ieu. Toh yang teuing. Boga bapa juga gitu. Baru kana lain bapana. Padahal bapana dawalanya. Belegugnya mun lalajo mati mimiti dawalanya. Lalajo naon? Lalajo ieu wayang goblok. Jadi awalnya ganeng goblok celi aing baseuh ke situ. Setengah ngarewas teh celi diletakan. Kebayang wae euy. Anjeun geus teh gelara parantos. Pati parantos. Lamun aya nanaon teu nanaon moal. Eta jago saembara lamun ele daek ngaku bapa ka kaula. Teu sudi. Baru kana lain bapak geus anjing. Aral atuh da ku jibruk. Lain anak ku jibrukna si goblok teh. Ji haling duana haling. Saya ulah haling. Gas apa resiko na lamun ayeuna parantos. Tos diresikoan ku kaula leres sae mangga. Tong tarik teuing karunya. Banget na ge kawatireun. Tingali jiga cuba teh naon cicunguk batu. Sagaran teh Bawana Suta leres. Kieu we. Dari enten teu anjeun moal meunang lawan ka kaula. Mending balik we jeung tibatan anjeun cilaka. Lamun hayang jodoh maneanganna dulian. Daripada tatu mending balik. Kieu we Kasep. Mending ngaku bapa we ka kaula. Jeung tibatan ke era teu sudi aing ngaku bapa ka sia. Naon? Teu sudi aing ngaku bapa ka sia. Dawala. Baru kana lain bapana teu nyebut dawalana.
Padahal pan eta teh bapana da walanya. Eta di mana eta? Da wala. Jijing goblok. Sugan teh da wala. Tukang kopi aja. Anas diletakan palingan ngalawan anjing diletakan teh. Laras sok kayaknya mana kayaknya. Maju sok serang kaula mangga punten belih kalangkungan aing hampura bisi anjeun tatu teu naon bisi kaituna pateuh teu naon teh sawios da ku anak goblok anak-anak geus teh teu sudi aing ngaku bapa ka sia da wala maruk kenalen bapana beureun da wala teh padahal pan eta teh bapana da walanya anjir sugan teh da wala Anggada Jauh. maju sawiya hebat aja what edan di jelema what dia bikin teh kalah kahriweuh goblok. Tapi da teh kalah bukbak sorangan gegeran. Kalanceuk teh ngadon kitu sia teh. Ngadon parasea ka bina-bina teh ka sia. Yo. Ngadon ribut di lemur aing goblok. Teu nyaho aing hancip keamanan di dia. Yang bejakeun ka saha wae nu hajat. Lamun mental lakon dalang ulah make lakon ieu cu. Enak kunaon wah. Era manya semar aleh ku hancip lu cu. Hebat anjin pawana suta sok. Iya. Penas dikar sayang kumampara. Barang Raden Gatot Kaca bade ngajamak ieu pawana suta. Ngadak-ngadak Gatot Kaca leuleus lir kapuk kaipunan lir kapas ka hujan woi. Hadayana para penonton simpe lir gaang katinjak ningali jago rubuh kayanana. Wah, jago rubuh. Malah lo paman Gusti nu agung lo kunaon leuleus paman. Luar biasa paman. Aduh di kumaha jaga teuing di tengah-tengah lajan. Di tengah-tengah lajan kan? Henteu. Duh, mere ilmu abdi kitu teh. Nah, kumaha ilmu? Nya. Un nagih wae hutang teh kabeh. Hey. Luar biasanya.
Paman, kaula leuleus paman. Nya ceu kaula oge atuh wayahna mun tadi ngaku bapa. Teu sudi goblok. Aing boga harap bapa jiga sia baru kana lain bapana. Padahal panai teh bapana. Anjing. Goblok cuma aja gelut ka aing. Eta goblok letah kana liang ceuli teh. Geblos we. Dalam-dalam. Jeung jero jeung naon palingan pahit we. Fungsi berarti. Kumaha parantos kieu walah cilaka. Lir bendra. Barang ieu Gatot Gasa rubuh sadayana panongton ning museur kana ieu paningali. Dewi Arimi kapopohokeun malahan bade oga-oge bakat tingku aneh Gatot Gasa eleh ku ieu pawana suta. Atuh kasempetan kanggo para denawa nyata ngariung ieu Dewi Arimi anu dipajangkeun dina papangungan kayanana. Nanging kareretku salah sawios patugas. Atuh digenyelengkeun kayanana. Alat batur. Ibu Ratu Arimi bade diculik, Ibu Ratu Arimi diculik. Loh. Kalah cilaka pawana suta. Naon? Muningakeun Ibu Ratu Arimi bade diculik ku para denawa. Kurang ajar puang pamajikan aing. Sakilatnya, Cek. Anjir. Mang. Dan Malaysia. Abdi mah teu abdi menonton. Ka dieu rumah si abdi mah mun bangsat koreknya, ka dieu salin urusan bangsat. Naon? Pan mang mata tadi ngahiji jeung eta jelema, simohon. Cik jujur ka kaula saha eta sabenerna? Palai uning saha eta sabenerna? Kasih tahu, Kak. Pengen dikasih tahu. Iya tuh. Mang keko ya. Jujur. Biasana sok jujur, Mang. Semohon. Saha eta teh? Palai uninga? Iya. Lalajo atuh teu mimiti. Paman. Naon? Saha eta teh paman? Saurna mah teh lalajo Persib. Duka atuh ka septu. Wayahna ku kaula bakal dibantun ka nagara kaula. Penastikar sayang tumampara. Ratu Arimi bakal diwat ku ieu patih ti nagara Piantipura. Nanging anu nyapati awang-awang lir satabada. Satahayam. Panawulun lir hayam sinebating heulang. Dugi ka ieu ratu patih ngajengkang kayana wat. Ngajar punten Ibu Ratu di dia moal aman dibantun ku kaula. Belah mana putri? Dipayun pula. Ha? Dipayun. Diarep aling. Mang Wacuk biru pokoknya. Kurang ajar sia. Aing makan biru-biru teh mah. Pokona mah resep aing. Harus suka ya. Rumah tuh. Wah. Ieu ge geulis ieu. Aing jago saemara ya. Wayahna neng diangkat ku akang neng dijadikeun nomor 18. Wayahna ayeuna iya. Wes. What? Wes iya. Setan alas ya aing. Mina-mina teuing aing keur ngamuk ayeuna. Wayahna. Neng di dieu mah teu aman neng jeung AA neng. Awas bawa rek dimakan.
parnawa bubar katauran memang kasaktian Pawana Suta langkung ti Raden Gatot Kaca memang ngepuguh ramana itu kaayaana kacarios Raden Gatot Kaca anu terido ibu bade pasrahkeun kaya Pawana Suta ibu ulah kersa ibu isin putra dalam ibu Nuhun bu ulah kersa kayak tada demit bu terido putra dalam Gatot Kaca boga bapak bodek itu bu atunaha kasep anak ibu segala rupa oge kudu ngobrol heula jeung jadi inung lah nyanyahoanan ka kolot kasep anak ibu ulah nyanyahoanan nyin kaputusan teh kidap kasep duka tadina we putra teh manyakeun waktos yey Ratu Arimi rek ditarima moal aing bu ulah nerat tangga demang datan nerat tangga demang manggul nyanrana yang diusianya ini enjoykeun segala rupa ge kumaha ulah bu ulah Ibu Ratu Arimi bade kumaha ayeuna sacara aturan kaula geus nyalehkeun tuang putra naha daek apan teu ka kaula bu ulah bu ya mangga teh teuing kaula nun bu ulah bu terido putra dalam Gatot Kaca boga bapak jika gitu baru kana lain bapana geus anjing saya jadi galak goblok gitu nyonya anjing geus subuh saya teh ganeng baru kana teu riweuh pandaegan ieu leuwih saya teh oge yang saya teh di pareuman naon sih teh mangga kaula nun da memang kaula parantos milik salira secara aturan kaula teh milik salira anu parantos nyelehkeun punanak saha-saha nu ngelehkeun punanak bakal aku salaki ku kaula bu ulah bu anak ibu kasep Gatot Kaca geura rawu geura pangku teh bapak hidup alim bu alim wala jam seorang aja wala kasep anak ibu cing emot sumpah satria nge sumpah satria teh diantawisna anu paling pokok ulah lunca-linci luncat mulang udar tina tali gadang sagolek pangkek sacanggeud page kasep anak ibu lamun kitu sarana anjeun lamun anjeun teu narima kana ieu pasoalan sarua jeung ngalunturkeun wibawa jeung komara ieu nagara kidap kasepnya Raden Gatot Kaca malum satria sajati hemut kana purwadaksina yen satria teu dikengengkeun jalir janji atuh ngagebrai kasadaran Gatot Kaca kana ieu pasoalan
Raden Gatot Kaca ngarumuruk di payunan ieu pawana suta. Ampun Ibu. Kumaha Gatot Kaca daek di akuana. Nyamanga. Salira anu parantos janten hakna nyata Kangjeng Ibu sabab salira geus ngelehkeun kaula. Aturan nangtoskeun nu ngelehkeun kaula bakal jadi bapa kaula. Teu nanaon boga bapa jiga kieu henteu. Teu nanaon boga bapa jiga cuba. Teu sawios. Ridho, ridho. Ikhlas, ikhlas. Bae diganti Bima ku kaula teu sawios. Aya boga bapak jeung Surhyat. Banget teu sawios. Bener timbalan. Minas tikar sayang dumampara. Ieu ge. Ukaridoan kaikhlasan oge kasadaran sumerah diri anu luar biasa. Karesa sareng pangawasan umur beng alam. Ngadak-ngadak ieu Bima utawi pawana suta. Leungit ampel lebih hilang tanpa karana gajah ngelek jadi Arya Bima deui. Norotanya sesekar ingwang Norot sahaya sekareng wawang sahaya kelang gemilang Allah Bat sakaya Gilang gumilang Eka lawan Kangjeng Rama tot anak king geuning ieu teh salira Bu geuning ibu majikan nu parantos apa apa mah ibu mah kasep Gatot Kaca kuning ti mana pan ibu malah lajo ti mimiti salah aing dibawa leuy Diambil orang. hampura aing tot arimi init-initan tanpa pamit ngalios tanpa permios tapi sing boga keyakinan aing init nganung harti aing rek neangan kewajiban nyumponan sebagian kewajiban aing yen nganapkahan pamajikan jeung anak lain ngan saukur materi tapi harti ge kudu diteangan ku aing ilmu pang-pang nu mata kurang diajar di jeung aing sabab hakikatna kula warga kabeh pikeun ngadeukeutkeun diri kanu kagungan jang sakumaha endahna basa moal bisa ngagamarkeun kabagjaan kula warga Jemar Juragan Bima anu parantos ngariung mungpulung deui bongkok ngaronyok mudah-mudahan jadi wasilah ka urang sadayana nyenak berkahna jang sakitu we teh Kang sabarakanca apunten tina samuda kalepatan sakali di mudah-mudahan pangaresana Bapak Dani Kusmawan Bapak Kepala Desa Bojong Kunci sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nongton, salamet anu ditongton sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra giri hadiah tilu permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos urang teh sepatepung lawung deui. Hatur nuhun. Cak.